Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah orang tiasa kempel deui di malaman kedua. Tapi kamarana ya. Aduh. Aduh. Benten. Ya, tesawios lah ya. Urang ngalap berkahna we nya. Sanaos sakeudikeun oge. Sapatos biasa saata acan ngaos urang maos Fatihah sasarengan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syalillahil laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahim wal Syekh Salim bin Sumer al-Harawi wa Syekh Nabi bin al-Ghaid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa serta acan ngaos teh urang maoskeun lah hadis. Hadisna naon ya? Aya usul hadis naon? Niat. Hadisnya tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, laras. Masuk. Tak tanya. Kita langsung saja buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun ari hiji pasal. An-niyatu ari niatna salat. An-niyatu ari niatna salat salasu darajatin eta aya 3 darajat. Soalna niat nu eta mah geus nu niat hungkul mah geuning. Salasu darajatin eta aya 3 darajat. In kanatis sholatu fardon,
In kanat lamun aya as-sholatu sholat fardon eta fardu lamun aya salat eta fardu wajaba maka wajib qasdul fi'li neja migawe neja migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu mana bieu teh wal fardiyatu jeung nyebutkeun niat kaparduan tuh jadi lamun salat fardu nu dimaksudkeun teh migawena terus teh nangtukeun nyebutkeun kaparduanana. Jadi cukup niat habis sholat fardu isya. Nah, jadi aya parduna eta nu di dieu ditekankeun mah. Teu kudu sakabila ngadep ka kiblat. Maksudnya teu kudu ari imam jeung makmumna kudu aya. Ya, tergantung. Mane berjamaahnya. Posisina gitu. Wayahna berarti kudu makmuman. Ngajakeun urang. Heeh. Gitu. Jadi supir. Tah, gitu. Di mana salat sorangan? Biasa gitu. Biasa. Nah. Wa in kanat jeung lamun aya si salat teh nafilatan eta sunnah muaqqatatan anu diwaktuna karotibatin saperti salat sunnah rawatib audzata sababin atawa salat anu ngabogaan sebab
Oh, mana bieu teh? Nu ngabogaan sebab wajaba mangka wajib. Qasdul fi'li neja migawe salat fi'ilna teh. Wa ta'yinu jeung nangtukeun si etana non? Jenis salatna. Contoh fi'ilna usolli. Tangke ta'yinna teh sunnata naon misalkan taraweh atau misalkan istisqa atau id. Eta kudu disebutkeun. Dah. Tapi nya nu ieu mah ta bedana. Jeung salat fardu teu kudu aya ieu naon kaparduanna kasunahanna teu kudu disebutkeun. Niat abi misalkan salat istisqa, niat abi salat sunah sanggeus salat zuhur, nah, ba'diyah misalkan. Atau qobliyah subuh. Nya karena eta ta'yinna teh ya. Tapi sunat nama kudu. Tah misalnya sunnata lillahi ta'ala teh kudu langsung lillahi ta'ala. Niat abi salat ba'da subuh. Nah, gitu misalkan. Namun tadi nu salat fardu mah disebutkeun salat abi niat salat terus salat fardu naon. Nah, karek. Tapi lamun misalnya dipake gitu naon kan? Teu naon. Kan ieu mah ieuna gitu naon batasan minimal. Tah ieu mah anu sunah bieu anu ngabogaan waktu khusus. Soalna aya oge sunah-sunah nu teu aya waktu khusus. Wa in kanat jeung lamun aya lamun aya nafilatan salat eta wa in kanat lamun aya salat nafilatan eta salat sunah mutlaqatan nu dimutlakeun mutlaqatan wajaba mangka wajib qasdul fi'li neja migawe fakot hungkul jika salat sunah mutlak ieu mah jadi emang aweuh waktuna bebas wae gitu maneh rek langsung ya usolli sunatan Singkat jelas menang pahala. abi niat salat sunah jika sok alamun urang mah sok salat sunat mutlak teh ketika jumaahan misalkan karek datang salat sunah mutlak sanggeus adzan karek salat sunah saacan jumaah tah bisa wae tahiyatul masjid naon Eta mah kan aya ngaruju urang karek naon gitu. Ieu urang mah sok salat sunah mutlak. Misi maneh teh getol kana ibadah. Teu kuat Tah misalkan geus tahiyatul masjid
bingung ya rek naon salat sunah deui tapi salat sunah naon tah salat sunah mutlak solusinya. Kuat aya salat. Edan kae sama kitu. Kabina-bina eta kana ngaeukeun amal kana bulan puasa. Urang gabut ieu cenah gaweun. MBG. ML geus tamat cenah. Geus teh genanya Urang usolli sunnatan lillahi taala. Gitu. Teu make lillahi taala gitu naon ya. Naon sebenarnya dangdut. Eta dina Allahu Akbar ge. Lain aya salat mutlak. Rakaatna aya maksimal minimal. Minimal 2 menurutnya. Teuing nya aya urang mah da sok 2 da dina naonnya. Salat sunah mah nu naon biasana emang kudu nama biasana salat sunah teh 2 rakaat. Jika naonna salat duha terkadang kan orang pernah ngadangu teh aya nu salatna teh langsung 4 teh. Cenah mah cek aki urang mah kudu di 2-2 eta teh. Ai pernah ngadeng mah jadi pokona minimal salat sunat 2 we cenah. Nya. Walaupun aya salat sunat tapi 3 rakaat, salat sunat mutlak 3 rakaat. Tah eta kan jadi pertanyaan ya. Oke orang tinggali heula di dia aya beuh. Lanjut heula bieu teh mana? Qasdul fi'li ninja migawe pakot tungkul. Alfi'lu ta ari ngaran migawe tadi. Nyata usolli tah. Si usolli teh ya migawe teh. Lapad usolli teh. Terus watayin ari nangtukeun teh juhron eta lapad juhur lapad juhron. Sholli fardhu zuhri au asron atau asar sajabana lah. Wal fardiyatu tah ari nyebutkeun fardu fardon eta lapad fardon. Berarti di dieu mah dibalik ke jadi niat yeuna heula karek fardu kana urang mah niat teh niat abdi salat fardu zuhur. Tapi arurang ge kitu disebutkeun fardu zuhur eta ta'yinna. Karena aya sunah zuhur. Jadi kumaha tuh niat abdi salat fardu zuhur fardu kan. Gitu kan usolli fardhu zuhri kenna teh fardhu lillahi ta'ala. Berarti lamun pangsingkatna teh kumaha berarti usolli fardhu zuhri fardhu lillahi ta'ala. Tapi da teu kudu maksudnya aing geus nyebutkeun ieu mah. Ngan ieu mah lamun non sesuai ieu gitu. Sesuai ieu mah kitu fardhu lillahi ta'ala. Jika wudu misalkan. Nawaitu wudu'a al-qada sebagai fardo gitu kan. Berarti mun ada anjeun takbir mah eta mah teu naon gitu. Sebenarnya mah eta mah tambahan unggul. Eta urang non perdebatan orang pas ke mamang. Kan karek hafal niat teh dina takbir, dina hate. Jadi diucapkeunna mah kan sunat teh. Ya. Yang memperlengkap unggul walaupun ajengan urang teh bae we mani niat heula langsung Allahu Akbar ge henteu kudu bari bisi hese, bisi babaliut. Keun we teh naon cenah penting mah maneh ku datang lagi niat ek salat eta jadi niat. Tah gitu asli nama. Ngan terus diperjelas. Nah, abis maneh jadi mang-mang teh pedah naon kapanjangan teuing cek urang teh. Oh, jadi patak sok aya ngan anu Allah. Nah, urang pernah di masa eta. Kemarin. Pabaliut gini ieu ngomong naon, ieu ngomong naon. Hate teh. Tapi lamun urang mun di pahajimutan di Ansor justru pas niatna hade teh barangnya takbiratul ihram jadi Allah. Jadi niat heula nawaitu usolli nanti disebutkeun. Pas Allah arekna niat teh pas beres. Nya eta ge urang dititah kitu tah kusabab urang yang kana kudu lengkap. Kan lila hate teh sinkron nu nyusul. Kamu rupiah manten apa sedangkan takbir kan kudu sakali napasnya. Ulah juga Allah.
Benar, tidak boleh, Cok. Tong boro kan dengan tong boro pas takbiratul ihram pas ieu ge jiga takbir intiqal ulah dipisah-pisah. Tahu orang teh tidinya mang teh jadi ajengan orang teh ngabejaan kitu sedangkan orang anu karek diajar gitu nu teu sinkron hate teh jeung Gusti bingung ya kudu kumaha aja urang teh mang salat teh teu dibejaan naon nu kalau teh geus ieu abis salat padu zuhur mamung geus sakitu cenah Memang. mamung geus tidinya karek aya rada minahan gitu nah memang seenak itu pas ke takbiran teh Wah, gitu kayak bener-bener karena didinya teh proses menyambungkan diri teh kayak lamun kabel Thunderbolt mah pek tah. Bluetooth wae. takbir kitu bae lilap teuing Ai kuat mah napas maneh. kuat Heeh. Selagi teh potong-potong teh Tah urang mah pernah ieu teh ningali ke haji sahanya awas. lain. Abah Ke Haji Nawawi kitu namana teh duka sahanya. Pokona mah da di Banten asa teh. Ngajelaskeun dina duka dina Fathul Muin duka dina naon da pokoknya kitab fikih tapi teu henteu anu Naon? Sulman aja. henteu asa teh Fathul Muin asa teh. Fatul Ain. Jadi takbiratul ihram teh eureuna barna teh di dieu cenah. Heeh. Ai jadi Allahu Akbar. mun awewe di dieu lamun lalaki di dieu Tai urang baheula osongna teh Allahu Akbar dah gitu jadi tuh urang pas teh pas kieu nah heuh kan sok kitu aya efek teh sih dina takbir cek mana tadi dan lain takbir lain heeh kumaha sami Allahu liman hamidah heeh tah ternyata emang kitu kuduna gitu langsung jadi pas takbiratul ihram teh di dieu eureuna teh ayo urang biasanya sok karena niatna lillah teh Allahu Akbar gitu tah. kan urang teh pernah aya ajengan euy ngan tidak menyalahkan cuma emang posisina tara dihareup gitu urang teh masalahna teh tara dihareup jamaah teh lamun takbir sok aya leungit Allah leutik jadina teh urang keur mah jauh gitu Oh. apakah eta ngaleungit apa kumaha gitu lamun kitu bae berarti nya penting mah kan aya keneh meureun sih soranana Ya, kan eta meureun naon jadi menghemat napas. tarik nafas ku akbar Tah, teh kan gitu nu penting engkena nyambung deui pas barna kadangu gitu meureun. ayo urang kan urang kan menjunjung tinggi sebagai makmum teh ulah aya kecemburuan kan Tah. kan kadang urang kayak gitu geuning keur di mana misalnya keur holidin misalnya aya imam batur baca takbir teu bener Iya. kan jadi sedangkan orang sebagai makmum ulah kan cemburu kitu ka imam teh nya geus yakin gitu Heeh. nah urang teh menjunjung eta bingung keur mah ajengan aing keur bacaan sok lila di keur malohor ting macan naon lila aja ini Macam ayo naon? sok ngadadak kewe pokona mangadagon di akhir tah geus eka tahiyat masuk aja tenan di baheula Kuduna iya kana budu wa iya kana nasta'in. Wah, geus. Ah, mun geus patah teu bener asa mah gitu nya tegarna gitu. Karena budu wa iya kana nasta'in. Wah, kuduna iya kana budu wa iya kana nasta'in. Wah, geus keparit aja. Tapi orang mesok aya pernah ngadangu teh kumaha cenah lamun memang secara kadenge ku urang mah salah ye pelafalanna teh tapi ternyata asli nama gitu manehna macan nama bener kan kusabab terbatas umur johir gitu jadi si udur syar'i gitu tah eta jika awal-awal urang basa keur bisa makhrajul huruf jadi aya di lembur mah sok ngayeupkeun teh mangga we sok hati-hati lah sepuh heula kan sedangkan orang sebagai anu baru bisa teh geuning biasa baru beres pendidikan militer
tinggal ayeuna hirupna kumaha gitu geus fresh eta teh otakna masih kene fresh teh otakna. Buat teuing kan gitu aya dina hatena mah bener ngan pedah otakna teu sinkron gitu kan. Karena kebata-bata mulut kan. Heeh. Tuhun-tuhan teh. Tarangnya sok rada bingung amun kitu kumaha nya. Kumaha jadina gitu. Jadi makro zo ge jadi daeuh huntuan. Zo. Zo da desana ruang kabeh. Heeh. Tah eta nu jadi pertanyaan sugan gitu di dieu aya nu pernah ngadangu kumaha gitu. Jawaban-jawaban dari guru-guru. Eta mah eta jawabanna paling ai urang mah jadi lamun anu berumur mah ya mungkin bisa dipertimbangkan tapi teh eta tetep kurang teh geus jadi mau ulah aya mikir-mikir naon geus gitu. Yakin. Nu penting mah yakin niat mane nu penting mah salat mane bener. Iya. Ulah dilobakeun ku pikiran imam. Ngan lamun jeung kolot geus bandingkeunana cenah. Atuh kolot geus kolot cenah. Atuh jiga akimana ge meureun aya Kan. Tapi meureun ai urangna apal baheulana emang jeleumana fase mah kan. Jadi kitu asa yakin we. Ngan ai ngomong di Keur Kholidin kumaha kan kabatur. Ih saha aya kori da kori nu geus kolot. Anu bacaanna teh kitu jiga gegerenyeman. Tapi kan secara ieu manehanana Masa prime-na gitu kan. Gila Quran teh nepikeun ka dilagang gitu. Tapi kan geus kolot mah ya. Gitu atunya. Oke, tambahan deui lah bisi aya di. Iya, nantilah kita cari dulu lah ya. Kita lanjut ke Dardir. Dardir. Singkat-singkatnya we baru ieu mah. Emang saeutik da. Halaman. Kela kamari teh nepikeun ka mana nya? Yang kemarin nepikeun ka Waqtilafi Oh, Kokotor. Wahtalafa. Kamari teh ternyata ieu teh Atharo jeung Asroha. Jadi emang nyaritakeun POV-na lain POV malaikat Jibril anu nyarita. Sanu ningali ieu. Kudu dipertanyakeun ieu. Sanu apa? Ya iya emang nu nyieun kitabna kan. Terus hiji pertanyaan. Kanjeng Nabi teh kan nampa wahyu salat teh kan pas Mi'raj. Tapi saat Mi'raj naik teh salat 2 rakaat kan di Masjidil Aqsa. Nah, nanti coba kita conspiration. Catat guys. Para nabi gini nya dina hiji kisah maupun para nabi aya malaikat. Sedangkan kan dina sebagai riwayat atau keterangan kanjeng Nabi teh menang riwayat wahyu teh kan 50 rakaat kan di Mi'raj dulu kan naik turun kan. Tapi katutuna 5 rakaat. Tapi saja naik keluar teh cenah. Salat 2 rakaat salat sunat. Kumaha bangsa? Apakah sholat fardu jeung sholat sunnah berbeda? Jadi muncul pertanyaan. Sholat yang 2 rakaat sebelum Mi'raj itu sholat sama seperti kita atau sholatnya berbeda? Apakah sholat para nabi terlebih dahulu? Apakah mungkin ada sholat yang Lain. beda caranya? Nah, soalnya aya oge riwayat kan. Apakah ada yang itu ada dari pada saat masa itu? Ya tidak tahu. Kita bongkar. Soalnya kan aya oge riwayat teh nabi-nabi saeca Nabi Muhammad ge nya ibadah gitu juga sholat. Tapi kan sholat pas Mi'raj kan. Jadi masih bingung eta. Damn. Nabi mimiti sholat isya teh kan Nabi Yunus. Tuh. Mimiti keluar naon da paus. Tah langsung sholat eta teh keadaan penting. Nah, sholat naon eta? Orang kan teh terus wudu teh awalnya di zaman Nabi Adam. Tuh, geus jauh pisan eta. Di wudu teh di caritana teh pas Nabi Adam ninggal bawa kuli gitu kan nya dibersihana kan ku ngusap wajah terus ku nyadakna bawa kuli ngaleungeun ku daun-daunna tangkal kan urang kana buuk ngusap mastaka ku malengkana ka pohon wuli ngusap suku Ini ciri mah. Jadi kan Kita ada tahu. setan. Oh. nah sunah disikat setan Andi tita itu dahar itu cenah. Itu sih dia, Wak.
kamu sayang sama aku atau enggak? Milih makan ini atau putus cenah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi ulumi amin wa adalina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafa jeung bolak-balik. Saha? Oke. Ilaihi ka malaikat Jibril Mikailu malaikat Mikaila bisala si tosatin ku kalawan tilu pirang-pirang bokor ya kamari mah nyebutna baskom. Kan mersihan teh Kanjeng Nabi ya anu dititah ieu na teh nu dipiwarang nyandakan caina teh malaikat Mikail. Karena malaikat Jibril memang senior, Bro. Karena diceritakan malaikat Jibril sayapna paling panjang. Paling loba. Eta nu ngagebegeun anu ngagebegeun dua sayap hungkul geus nutupan ieu teh. Timur jeung barat teh tah eta. Berarti malaikat teh sayapan. Aduh. Sifat. Langsung dibayangkan wujudnya seperti apa. Kita tidak tahu. Boting sayap teh sayap nu kumaha? Kan kita tidak tahu. Dulu mungkin kita nganggapnya sayapnya juga burung, tapi ayeuna sayap tinggal di pesawat aya sayapan. Beda kan? Berarti dina bahan metal karbon gitu. Nah, bisa jadi dina ieu teh naon ngaranna teh? Karbon forget. Anu di Wakanda teh. Oh, Naon ngaran bahanna teh? adamantium. Tah, anu gitu, adamantium misalkan kan. Mitril. Mitril kita tidak tahu kan. Takut dia mah. Nah, mana tadi wahtalafa ilaihi Mikail bisa sitosatin min ma'i zamzamin kalawan cai jam-jam. Summa ata tuluy datang bitostin kalawan baskom min dahabin tina emas sabaskom tina emas. Jadi baskomna emas gitu. Lain jadi mau baskom isina emas. Mumtaliin anu dipinuhan kunaon hikmatan ku hikmah wa imanan sareng ku kaimanan fa'afrogohu tuluy nyicikeun kana eta baskom fi soderihi kana manahna Kanjeng Nabi wa mala'ahu sareng minuhan kana sodar kana manahna Kanjeng Nabi teh kunaon hilman hilman ku kahiliman
kahiliman teh naon nya? Wa ilman sareng ku ilmu. Oh, hilman teh kebijaksanaan, hilim teh bijaksana. Ilman sareng ku ilmu, wa yaqinan sareng ku kayakinan. Wa islaman sareng ku Islam. Summa atbaqahu tuluy nutupkeun summa khotama tuluy ngacapnya lain ngecap jadi dicap gitu ya baina katifaihi di antara dua naon ya yeuh aduh wa katif teh walikat di antara dua walikat iya gitu katif teh mun teu salah mah iya ya jadi kan dada ditutupan tuluy di tengah-tengah walikat di ieu naon ieu tah pokoknya mah eta lah pokoknya di dada jadi di tengah-tengah nate dicap bihot bihotamin ku cap an-nubuwati kanabian tah nabi ya Napa tapi nabi nu lain teh kitu? duka karena kan kitabna eueuh Tidak spesial. Tidak terjaga, tidak terwariskan. Tapi buat teuing nyai lamun geus mencapai kewalian mah kan kita teh sudah tidak terpatok dengan waktu, ruang dan waktu. Bisa jadi meureun nanya atau ningali gitu nya. Time lapse. Time skip. Naon bieu? Summa bihotam min nubuwati summa ata tuluy didatangkeun bil buroki ku burok kalawan burok didatangkeun Oh berarti lamun urang mah disunatan di naik kuda. Kan jeung nabi mah di stempel langsung kita naik buruk. Spesial. Limited edition. Mau orang bisa sombong ke gawe batur nabi aing mah keren. Ternyata emas diasupkeun ieu. aduh pori tapi kan bieu teh emasna teh isina teh hikmah jeung iman no heeh jadi emas teh meureun warnana nu mengkilau meureun nya Oh nya. bisa jadi Saja banding ieu teh geuning cakra-cakra. tah kamun kita ngabayangkeun ayeuna meureun nya baskom gitu. Teu dina baskom teh loba cakra-cakrana. Oh ya tilu baskom. Tilunya soalna bulak-balik nama 3 kali Oh bolak baliknya 3 kali. heeh tapi teuing baskom nama sabaraha eta teh nabi teh reuas kitu leutik keneh di bawahnya di dewe gitu maksud urang teh. Katingali meureun. 2 kali akan di masa acan Mi'raj. Geus acan Mi'raj teh. heeh ieu
anu leutik keneh mah nu pas lahir. Oh, Ibnu Sajjad Mi'raj. oh yang saya rancang nih. Oh, Jadinya sudah tenang gitu. Mun leutik mungkin kaget. kaget. Tapi kan karena kerorok beren tidak tahu apa-apa. Terus Kaget. pas sudah rek mendapat kenabian usia 40 berarti. Udah tenang gitu. Sekian jawaban lagi. Ini elah part 2. Ya elah part 2. Nah, ieu teh musarrojan mula zaman. Bari diselaan ieu teh. Duh pode euy. Siroj naon? Saroja. Saroja, tah eta saroja. Soroja eta mah. Sareang Mesir Koja. Aduh ya Allah, abi hilap deui ya Allah. Kela urang tinggal heula ieu. Maeni. Nabi Muhammad teh kan sacan datang ka bumi ge geus mewah euy levelna ge. Oh, lamun biasana kuda aya ieu teh naon? Pananggeuyan. Naon? Pelana lawan bahasa Indonesia nama. Pelana. Oh, pengendalina. Nah, di talian gitulah. Mun mula zaman naonnya? Mula zaman. Dina zaman Oh. Di talian mula zaman teh. Mula jam jadi di talianna tapi kan lamun anu musarojan mah tali anu jang pengendali, lamun mula zaman mah tali nu jang ngendalikeun. anu biasana ditungtuna geuning. Anu nuntuna Kanjeng Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nuntun etana. Angke meureun Nabi Muhammad nyepengan pelanana. Wa huwa tah ari dabah. Ari dabah. Wa huwa ari burok. salah. Bawaina jadi kana kiamat. Tapi bener ge sanggeusna tingali. Sanggeusna ya dabatun tah. Wa huwa ari burok dabatun eta tutumpakan. Abyadun anu bodas. Tawilun anu jangkung, tapi teu jangkung-jangkung teuing. Lain lamun misalnya sajangkung urang gitu. Urang rek lamun baturan ngomong sia pendek, Kanjeng Rasul ge sagede kieu. Semua bisa nyalan deui eta. Cetak langsung. Beres langsung jadinya moal aya nu lain deui. Mana jaya orang. Cici lagi ngicu Nabi. Langsung ini aneh Habibah nih. Baik cepat. Dah. Mana bi teh tawilun anu jangkung, fauqal himari luhureun Nah bener. Fauqal himari luhureun himar. Keledai. Iya, himar teh kayak keledai gitu. Wadunal bigoli handapun bigol. Nah bigol ge da keledai oge nya. Himar mah kuda. Keledai. Anu seurina hade geuning. Tapi meureun ai himar mah jenisna teh nu rada pendek. Naon himar teh bagol naon bagol? Tah bagol teh sarua ya, hampir sarua, tapi beda jenis. Jadi ieu teh tengah-tengah antara himar jeung bagol. Jadi teu jangkung teuing meureun teu pendek teuing ngepas gitu meureun. Naon bagol teh lamun hewan di urang naon atuh? Kuda biasa kan kalau naik mah pendek, tai mah saluhureun keledai. Coba orang Sarapeun kuda gitu. kita tanya dulu guys, bigol. Untung ayeuna mah aya Google, coba jangan baheula ngaji nu kieu bingung. Bingung. Ini teh mulai kejadian ieu pasaran teh.
sinyalna. Oh. Kalau penting aja sepi. Karena kena bagol ya tuh, bagol naon ya. Kerneangan heula bagol naon gitu. Alah. Bihgol. Ya Allah, sayangi. Besok lagi. Ya. Sebelum memulai. Wallahu a'lam bishawab. Robin fana. Alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana lana fi dinina bita'alumin tawassalna antarzuqana wasi'a wa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.